Be, ya jagong aing tereh panen joho. Oh ya, tereh panen paling ge ukuran seminggu deui lah. Baralagus. Tekebal dege ku aing nek diekspor ya. Dege nu ieu ngeskolot jagong pengaruh serentak bae aing melak jagong ho sarua ieu na ge. Heh, dikumahakeun deui sawah aing di dieu. Ja ku aing ge nek dijieun wisata ieu naon dipelakan jagong segalana naon. Kumaha ya dia? Ja tiba hareto ge ceuk aing ge ieu mah hak aing. Kunaon ieu dia make datang deui teu puguh-puguh ka dieu tanpa diundang. Aing ku teu kaharti. Ulah sade meh pangkolot na ya dia, ja aing ge geus nyarek, ciban si ulah dipelakan jagong segalana naon. Pokokna mung sudah diungkit-ungkit deui ieu mah boga aing geus meujeuh. Putuskeun eta masalah sistem kontrak segala naon karena dia bos dia. Geus meujeuh balik. Geus jang aing pedang mah tadi jalan Balik. Aing mah teh nek pandang bulu, teu kana sa nek adi aing tah. Dia ari nek kieu bae mah dia teu ngeleh dia. Puguh geus hak aing dia mah terus bae. Atuh jaing boga janji tuh. Atuh meujeuh janji mah diputuskeun. Ieu mah ieu dicaangan di parean aing. Aing nu gelut. Saha tah nu gelut? Adukeun bae kitu ku aing nya. Ulah datang-datang deui dia ka dieu. Naon nya hayu amat. Kadang-kadang sampai ke barang tulah. Tage geus karolot parang sagarelut bae tage geus wisan nya sadulur di naon teu boga ka isin kadal ku tetangga barang. Pasini naon coba kulah yang ngadenge. Dul aing ieu menta hak di dieu sedangkan ieu geus dihakkeun kana aing ku kolot. Ieu dulur aing ieu datang deui bae ka dieu. Di bulan-bulan kamari Ulah kitu ka teh malahan ka amih tuh di cokotan jeung pembagian tadi ge cek ka amih. Nah tuh kakak bisa nyolot be. Iya ku aing dijieun wisata, ieu di Pelakan Jagong, nu ieu di Caangan, nu itu di Tanduran. Nah dijadikan wisata ya tempat. Nek dijieun wisata aing semoga janji. Ulah mah agak cocok tak kana kakak dijieun wisata. Kula ge beuki ulin jelemana beuki refreshing teh ya. Aku urang ngadukung tak kana kakak jadikan eta wisata. Puguh, ieu nu pangkolotna di beuh kana aing puas di kanan. Kunaon? Atunya di ku aing dicare kalau di Pelakan Jagong, nu ieu di Caangan, nu itu di Tanduran. Geus dibejakeun teh baheula ge aing nek datang deui kala di Pelakan Jagong. Meni keneh ngeleh nu kolot mah menang duit jadikeun wisata mah gede duit nang hasilkeun. Ngeleh be kanu ngora. Kayak genek bagi hasil teh jeung ika kanu kolot. Atuh heueuh ti keur itu genek bagi hasil siap di dieu mah. geus teu nyadina naon sorangan mah ieu mah masalah urusan pribadi. Ulah ikut-ikutan. Puguh urang mah lainna naon ieu mah acuk urang teh ya. Moal bisa dijieun wisata karena ieu mah geus boga urang tetep. Enggak kacuk lah meni keneh di dikeun. Ayo naon yo? Ayo naon? Biasa ieu ya anu haliwu. Anu ieu hayang wisata, nu ieu hayang kebon. Ulah keur kamari-kamari teh ya. Atuh sini naboa. Can beres keneh bae. Atuh ja keur itu Ya ge salah. datang deui kana manehna ieu kunaon kala di Pelakan deui. Atuh sudah panghawar. Coba dibereskeun. Bulan-bulan kamari 3 bulan ka ieu sampe mehna ieu kosong kan ku aing ieu kan di Pelakan Jagong. Ku adi aing nek dijieun wisata. Sorangan kan ngadenge nyaho seluk-belukna bahwa atuh tanah nu di dieu eta atuh hak di dieu hak aing. Gitu lain hak adi aing. Pernah ning dulur aing eta waktu hari teh ngomongkeun nek datang deui ka dieu beneran datang deui ka dieu ngungkit ieu deui bae ngomongkeun wisata. Ku aing ceuk aing meujeuh eta kontrak dibatalkeun. Jual beli tanah di dieu eta. Geus aing mah teh nek dijieun wisata karena boga aing ieu aing mah nek tetep bakal kahirupan aing mah hobina ka tani. Lain kana wisata, lain kana ulin geus kolot. Oh geus ya dia mah ieu melain hak dia, jah hak pangkolot na nu piulah-piulah ge. Eta ina geus boga janji. Sorangan mah ngomong-ngomong wisata segala naon puguh adi urang keukeuh hayang wisata. Lain kitu ka, kula mah masalah wisata eta ngabela kanu ngora. Karunya kanu ngora, eta mah kakak keukeuh bae. Sabodo tah mah kumaha? Keluarga kakak kula mah ngabela nu ngora doang. Supaya kan wisata mah kurang lumayan peningkatan kitu. Geus balik. Geus muji tah mah kumaha dari dia nyempurna kula nek balik. Geus majah. Barisin jeung karolot. Hoga aing ke nek balik heula di ka di mah di beresana engke kumaha kena bae. Ade kayak di tungguan di mah sama di mah hada bihada ngobrol jeung ngarangkeun keluarga. Geus